Waktuku kecil, gak tahu yang nyempil-nyempil. Ternyata yang nyempil cuman upil. Balik, sosin balik, sosin. Kalau enggak Sarawing kieu teh sosin teh tewara. Harga sosin teh. Aya sosina alus, hargana butut murah. Giliran sosina malah rontok. Iya naon teh? Barutut, hargana alus. Ini serba salah kumaha ngobon teh pusing. Ayeuna sosin murah. Ieu lumayan aya nu alus ieu, aralus. Ngan sosina murah hargana teh. Pusing di sarua aya teh. Nu leuwih parah mah sosina butut hargana parah beureut murah. Itu lihat Serba salah jadi petani mah. Lieur apa oge. obat teh mararahal, kudu disemprot itu ieu. Ayeuna meula kakaraceb ku simeut beak teh ku simeut ku jangkrik ku anak hayam dicakar. Serba salah hirup teh pusing aya. Uho, buru atuh sia teh keburu badan, keburu datang kalaan kan bae butut-butut gerabig-gerabig lah. Daripada eueuh kalaeun. Buru alaan akutan ka dieu sia teh. ada deh ieu panen sosin teh. Kamu teh kitu kabeh ieu. Geus teh kalau dioprek ge ka dieu geura mau badan nu tar datang. Teh heula atuh da dila ngalaan nu kieu teh kudu dipencitan. Rambut wae kitu nya. Coba itu ngabobereg wae buka dunungan teh. Yo hararese ngalaan nu kieu teh. Gancangan. Heeh mingke ieu teh lalila. Coba da. Tuh, keburu datang bandarna buru. Siap. Ora. Deh, teu nyangka ieu cabe paretot awakna digarendut. Manusia mah cuma Awakna mah berusaha dan garendut gitu. berdoa. Cabe paretot ya alhamdulillah. Teuing ya Allah, ieu teh sedikit ieu cabe paretot. namanya buatan buatan Allah, garendut. Sang Pencipta. Mudah-mudahan Urang teh kudu bersyukur segala rupa geunya. Kudu disyukuri. Alhamdulillah. syukuri nikmat Allah yang tertinggal nilainya. Tuh aya hileudeuh. Ibu. Ieu beres mana? Ieu saking ieu na. Sakieu-kieuna non. Tapi udah menikah rendut. Boleh. Alhamdulillah neng, ya kersaning Allah ya. Ah mau disumputkeun mana nu segena. Bohong dosa itu. Itu ayo Dosa. sumpah siput mada mengkecil. Ayo bohong jangan. Mobil lah yang meninggal. Mobil lah we, Neng. Tapi udah meninggal rendutnya tuh. Lagi mah 1 kilo 2, ieu mah Cina ge, Bu. Iya sayang. Harganya berlimpah sekarang. Oh iya. Bisa mencapai ratusan juta. Amin atuh Allah. Hei, pakai onde. Hai, datang lagi. Ayo datang dari si rentenir anjing, ting kumaha tuh aing bayar keur menang sakarung, akan gua pergi can dibayar ke warung. Keur datang rentenir bae kumaha aing geus pusing. Aing punya anak buat cari mana dia kamar orang Markona. Hai kakek. Hei. Hai Nyenok. Apa? Punya kau dapat cabe. Iya. Kakek onde. Sedikit aja, tapi lumayan harganya, berlimpah. Wah. Tapi begini kami mungkin berlimpah. Bagus bagus. I suka kakek onde. You good luck. I happy. Happy. I mau bawa ini, tapi nanti sama anak buah I si Charlie ya, kakek onde, jangan di kemana-kemana. Siap. Mana si Charlie-nya sekarang kemana dia? Charlina, atuh mana? Charlie lagi ngawelu wae. I punya anak buah payah dia, ngawelu utang ngising. I capek berebatin dia. Ya udah kakek onde, aku mau ke Pemancong sama Bibilung ya. Iya. I mau bawa sosin punya. Yo. Ini jangan kemana-manain, Iya, nanti siap. Charlie dia bawa, Iya. oke? Good night. Oke, good night. Abe, emang hutangnya kasih rentennya berapa lagi? 10 juta lagi kau. Panen 1 kintal bisa mencapai 70 juta ini.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin, mudah-mudahan tak ada usah 70 juta. Mana si Rentenir sekarang? Kali payah kali kau olah markoda. Ai turun tangan, ai mau kemoy. Onde, bye-bye. Ai puyang dulu. Oh, bulu. Bulu lah kita anggus. Gawe kita gila. Gawat, atau ngomongan awas sekali busur. Hai, pemancong. Pan harus datang, Pugo juga datang. Ayo. Panen raya, sesaji. Bagaimana ini? Sudah beres? Buru beres. Ai mau tarik. Ih, orang lama banget nih gawe teh. Ini dapat segini pula. Wuhan. Yang ulah wina, kan ulah wina loba. Aduh, gimana ini ceritanya? Jalan ke mana? Kursa kieu deui da, eueuh beak. Nah, tuh eta. Pilihan. Ieu mah geuning nu kieu ge di bawah. Bener ieu teh. Ngimpi apa nyali nur naon teh ti tengah lasosin nah anu kieu babado tadi babawa. Astagfirullah. Ih. Nah ngata juga nyali nur kitu. Karena tuh keur murah mah naonnya nalkeun we da moal apaleun dulungan mah ceuk di kilo mah. Suga namahan kiloan atuh bae asupkeun we lah. Tah digawe teu waras. Tibang ge ngacangalaan nu kieu tah. Hadur segala digusur. Ah, anjing geus kawarasanana hirup aing kumaha maneh teh. Ku aing dieureunkeun gara gawena dipecat lah geus kieu mah waras tuh dah. Naon atuh ini teh kalian malah debat. Sebentar. Dia orang ngomong ke saya, katanya mau dicampur-campurin sama itu. Emang ai gak ngadenge ai. Pemancong, ini buku-buku tagihan kamu ya. Selama ini kamu gak pernah setoran bagus sama ai punya, jadi ai pusing sama sekali. Aduh, ayah kali. Bilung. Iya, emang urang hutang sabaraha ieu. Ieu meuli bukuna meuli sakieu. Perasaan sih asa teu loba-loba teh hutang urang. Buah-buah ka urang ya jigana tadi ayo katu di tiga gawe ge. Moal bener aing. Lain kitu ieu. Buku hutang kabayang ka urang oge moal dibayar meureun. Itu nu nagih ge geus rimil. Eta baca ta bukan bukuna ta. Hutang naon wae atuh eta? Ieu mah buku kelas 4 SD, buku kelas hutang ieu kelas 4 SD. Oh, udah Si Uho digawe yang dibayar anjing nah rajis pokoknya ditakalan nu kieu kalah mau runtah. Ai digawe yang dibayarnya jika kumaha pagaweanana. Arugikeun. Udah, ai pusing dari onde dari sini pada bangkar semua. Yuk, udah karaoke aja. Ini karaoke aja, aku pusing. Coba karaoke kamu nyanyi. Nah, hati tah karaoke atuh ieu mah. Sok we nyanyi. Ah. Bukan, pusing nepososin rawing tah. Kita Sok joget nama sama-sama. nyanyi. Sok aya nama nyanyi tah. Musik. Waktu ku kecil gak tahu yang nyempil ternyata nyempil cuman upil. Tuh nu nagih bisa gitu anjur gitu. Liar gitu nu nagih itu. Aing stres. Duit aing terbaik. Terbalik. Sosin bakar. Kalau awet gitu. Ayah aku ngomong naon. Lagi nyampe ke stres kieu ampun. Rek dibayar ku sesin rawing. Tah gubuk ke sesin rawing kan itu lah. Kita karungan tah. Pusing sesin rawing Punya tah bisa gusun. gila. Gas. Oh, mak.